masalah mah harita bagi penting baik. Malahan mah dina waktu harita geus setengah peting leuwih saeutik, setengah satu peting dina waktu harita. Si Aceng ulisik harita dua parona berai bentah. Anu pertama ku si Aceng katampo tetela geninganan si Aron. Saterus nama harita ngaret ka bawah pena. Aya di mana ini? Goreng deh. Ai di mana ini? Abah di mana ya goreng di bah? Tinggal Aceng tong loba gerak. Mane seperti nama tatu euy. Cicing heula tong loba gerak cicing. Sok minum heula kadinya. Beres Kang teu kenging waka seueur gerak. Angguran masuk mangala teu lai cai. Leguk si Aceng harita nginum. Eta cai teh diantelkeun kana bibirna si Aceng ku si Aron. Manikeun ka ngalekik nginumna teh kawan tu haus. Kawan tu capek teh kapanan pernah lumpat ngudag si Aron jeung si Podo jalma jahat. Cobi gerakeun Kang eta panangan katuh teh. Cobi gerakeun. Si Aceng harita ngagerakeun leungeun katuhna. Eta lah gerak. Malahan mah si Aceng dina waktu harita manehanana ngunial hudang terus harita diuk. Si Aceng harita dititenan leungeun katuhna teu naon-naon. Si Aron dina waktu harita rada kaget oge, kaget, heran, jeung aneh deui lantaran si Aceng bet boga kekuatan anu memang teu katampo ku panon batina si Aron. Kulantaran panasaran pok harita si Aron teh cumarita. Punten teh Kang. Ulah teh banget panasaran nah jurus naon anu dipraktikeun ku Akang tadi dina waktu ngalawanan jalma jahat ya. Dina waktu nerajang ka Akang eta teh jurus naon Kang? Si Aceng ngahuleng ingat-ingat kana kejadian anu tadi. Rada lumayan lila ngahulengna si Aceng teh. Aduh, gila poho deui itu ji. Naon si anu geus kejadian teh poho gila. Dek diinget-inget ya. Dek diinget-inget heula gila. Sok Ceng inget-inget atuh Ceng. Mani teh lu jeung saha, tarung jeung saha. Ya gila bah nginget-nginget heula. Long si Aceng harita ngahulang nginget-nginget kana kejadian anu tadi. Untuk teh Jang Aron, non si anu geus kejadian teh, Abah macan ngarti ieu teh. Cing cobi terangkeun heula ka Abah. Selagi si Aceng ngahulang mikiran kejadian anu tadi, cing sok jelaskeun. Iya teh Bah. Mangga. Ku abdi bakal dijelaskeun ka salira Abah. Parabat, si Aron harita ngalakonkeun kejadian timimiti ngudag si Podo nepikeun ka tarung, nepikeun ka rengsena bisa ngalihkeun si Podo. Tah kitu Bah. Ngan memang abdi teh jantiasa ngartos Kang Aceng teh kaduheun jurus naonna. Abdi teh terang jurus naon, tapi anu jelas mun teh mah jurus anu tadi digunakeun ku jalma jahat teh ya. Nyatana jurus tenggelan bumi eta jurus teh mangrupakeun jurus anu ampuh bisa ngancurkeun batu eta teh Bah. Bisa ngancurkeun naon wae anu kabeunangan atawa kakeunaan ku tenggelanna eta jalma atawa ku peureupna dek enca je katuh ge sami bae. Tapi keunana teh kana pananganan Kang Aceng mah teu naon-naon buktina we ieu pananganna bisa kana bisa digerakkeun. Tapi memang Kang Aceng teh langsung pingsan Bah. Pingsan da memang teu kieu teu nahan kana daya kekuatan eta jalma anu memang rosak tenaga batinna teh. Oh, gitu. Memang si Aceng teh pernah latihan silat sorangan. Abah ge teu apal jurus nama jurus naon ngan si Aceng teh cumaritana kieu. Dek latihan jurus cenah. Ngan eta jurus teh anu geus dipraktekkeun ku Ki Jantang cenah kitu. Karena Ki Jantang mah teu pernah ngajarkeun lantaran si Aceng teh pernah ngabujuk ka Ki Jantang. Malahan mah jeung balad-baladna si Aceng jeung babaturanna oge yang diangkat murid, tapi Ki Jantang teh nolak. Kewe cenah mun teh mah ditakdirkeun panggih deui mah rek diangkat jadi murid.
Tah tisabrakna harita si Aceng teh menikeun ka hayang jadi jawara pinunjul. Jika nama si Aceng teh geus ngagunakeun hiji jurus anu digunakeun ku Ki Jantang. Ngan masalah ngaranna mah teu apaleun, tapi gerakanna mah memang kitu eta teh. Ujang. dah ingat nama. Ya, bener kitu tah. Cek si Abah ge kitu bener ieu. Jurusna mah teu apal ngaran jurusna nama, tapi anu jelas eta gerakan teh gerakan anu geus dilakukan ku Ki Jantang dina waktu nakis panerajangna si Dorga. Tah kitu. Lang si Aron harita ngahuleng. Jurus naon atuh anu geus digunakan ku Ki Jantang dina waktu harita? Hal ieu teh memang kudu ditanyakeun. Ka saka Ki Jantang. Si Aron oge memang apaleun kana jurus Ki Jantang. Kabehana oge geus apaleun eta jurus teh. Tapi jurus anu mana lantaran gerakan si Aceng dina waktu harita ngabendung panerajangna si Podo teu sesuai jeung jurus anu sok dilakukan ku Ki Jantang. Hal ieu si Aron makin aneh, makin kerung-kerung we harita. Tapi nya memang acan boga jawaban da memang kudu panggih heula jeung Ki Jantang. Atawa memang kudu ngobrol tiluan jeung si Aceng katut Ki Jantang cigana nama kakara Ki Jantang bakal mere penjelasan. Ya masih kena beruntung we Akang Aceng masih kena beruntung Kang. Ngan anu jelas mah dimimiti sukan keun we. Abdi bade nurunkeun hiji jurus dua jurus mah ka Akang. Mudah-mudahan we aya manfaatna. Puguh we si Aceng kacida bungahna bah pena oge kacida bungahna. Geus atuh ayeuna mah kieu we Ujang oge Ceng. Mane ina istirahat lah itu. Keun we nu ngaronda mah keun we Abah dek itu dek ka pos ronda nya. Dek miluan ngaronda jeung batur ilu biung sok we mah istirahat. Jang Aron sok mangga istirahat. Aceng mending istirahat tong ka mana-mana nya bisi dik dahar masuk we da aya sanggup mah. Ngan nya kitu teh ada kudu dihanetkeun. Ya sanggup anu kamari eta oge aja dihanetkeun deui lamun arek barang dahar mah. Tapi cau-cau mah aya. Boboy sampe oge aya sok lah nyokotannya. Abah mare ka pos ronda heula ya, dek lapor heula ya. Ya sabada kitu mah Mbah pernah harita keluar di imahna ngejugjug harita ka pos ronda. Sedangkan si Aceng jeung si Aron dina waktu harita aya wir tengah imah bari jeung harita cariceng teu cumarita. Si Aceng dina waktu harita ratug tutunggulan lantaran si Aceng menyahueun yen jejeroana mah eta jalma teh mangrupakeun wanoja anu geulis arancunit endahna kabina-bina. Pok harita sabadana aya kena 7 menit sing haruleng pok si Aceng harita cumarita. Pilih aya bade lalason mah manggawe. Abdi bade di dieu heula bade ngalamunana anu tadi kejadian asa can kaharti da. Ku Aceng oge can kaharti nah bisa kitunya. Aceng teh boga kakuatan tapi kumaha nya eta duh. Can kaharti da can. Aceng mah tadi teh ngabayangkeun gerakanana Ki Jantang dina waktu nakis panerajangna si Dorga. Dadaki kira-kira gerakanna teh kitu ngan jigana mah da encan sesuai jeung kakuduan da memang kudu dilatihna ku Ki Jantang. Tapi bet jadi aneh kieu teh. Leungeun asa biasa-biasa we dah teu nyeri leungeun mangan euy kumaha ujug-ujug teh sadar. Memang eta jalma teh sakti aya duh. Sakti mandraguna coba mun Aceng jadi jawara pinunjul jigana teh bakal bisa ngelehkeun eta jalma nya. Iraha tu Aceng jadi jawara itu iraha atunya. Iraha atunya. Sing sabar Kang, mudah-mudahan we dina hiji mangsa sama Akang teh bakal jadi jawara. Mudah-mudahan we ku abdi didoakeun. Mangga atuh Kang, ku abdi dikantolingi heula nya. Hareudang itu parantos tarung deui bade istirahat heula abdi teh. Sabada kitu masih Aron harita ngaleos ninggalkeun si Aceng sup harita ka kamarna. Kamarna teh deket tepas biasa. Kamar tamu mah sok dideketeun tepas nu palanti narima tamu. Biasa ilaharna kitu di setiap imah oge. Sabadana asup ka jero kamar si Aron harita cepret panto tadi kunci saterusna mah harita
baju anu dipakai kemanehana teh langsung dilaanan kabehanana terus diganti ku baju anu manehanana we anu sok biasa dipake dina waktu sare eta mah baju palagi wanoja antaran hareudang bayeungjang tadi mah make baju anu hideung teh mah hareudang bayeungjang disalin ku baju paranti wanoja paranti sare wanoja. Tapi kumis jeung godegna mah henteu dilaan sok bisi poho cenah can diterapkeun. Koledag si Aron atawa nyikan ti harita ngakoler dina kasur terus meremkeun dua panonna ker harita menikeun ka ngaguh sare tibra. Sedangkeun si Aceng masih kene aya di tengah imah ngauleng weh ngalamunan anu bieu ka alaman. Lila mah si Aceng tunduh koloyong harita ka ngon koledag ker si Aceng oge harita sare. Sedangkan bah pena harita geus tepi weh ka pos ronda. Kadatangan bah pena kadinya puguh we ngagetkeun anu keur ngaronda. Jalma-jalma anu aya di pos ronda teh kaget ku kadatangan ki bah pena kadinya. Harita palobe anu katelah Mang Musa tia cumarita. Weh geninganan abah? Kadieu geningan abah teh? Ari si Aceng mana bah? Eta kula teh dek laporan itu. Laporan naon? Heula tuh kalem Mang. Dek diuk heula ieu lah. Temerna ari ngomong bari jeung nangtung teh. Heuh sok tadiuk tadi deui tah. Ka mana anu sejen Mang? Nganduan wae di dieu. Eta anu sejen mah akan nguriling. Kapan ngaronda mah kudu kukurilingan. Oh bener alus pisan dah memang kudu kitu. Iya ya. Mang Musa oge Mang Jarot kieu ya. Si Aceng teh bieu jeung si Jang Aron geus tepi ka imah aya di imah. Manehanana bieu teh istirahat. Si Aron ieu teh geus tarung jeung hiji jalma jahat. Cenah mah eta jalma teh geus asup ka genep imah. Halah. Berarti eta jalma teh sakti meureunnya. Bener, eta jalma teh sakti. Geus asup ka genep imah nyokot duit jeung perhiasan. Kubisaan memang eta jalma teh kaperangane meureunan. Mang Musa jeung wadia balad keur aya di dieu atawa meureunkeun kukurilingan teuing anu jelas eta jalma teh sakti bisa asup ka tiap imah teu ngaluarkeun sora jeung anu boga imah oge teu hudang-hudang cikeunana mah bogaan ilmu sirep jigana kitu oge. Tapi eta jalma teh hasil dierehkeun ku Jang Aron. Malahan mah yo aya keanehan. Eta jalma teh ngamaksud narajang ka Jang Aron tapi teh tela geuninganan si Aceng teh aya di tukangan Jang Aron. Nya Jang Aron teh harita nyingcetan kana panrajangna eta jalma jahat teh telah geuninganan eta jalma teh kalakeun kana rajang ka si Aceng. Terus kumaha? Terus ku si Aceng teh di Bandung tah ngagunakeun leungeun katuhuna ngan si Aceng teh dina waktu ngapendung teh ngabayangkeun jurus anu pernah digunakeun ku Ki Jantang dina waktu ngalawanan si Dorga. Teuing jurus naon ngan anu jelas mah pageduk we tah peureup katuna jalma jahat teh jeung peureup katuna si Aceng bantrok. Si Aceng teh langsung ngalayang kedebut pingsan. Ngan anu jadi anehna teh bieu ceuk Jang Aron teh ya. Kakuatan eta jalma teh ngagunakeun jurusna teh jurus pukulan bumi mun tia mah kena taneuh bakal hancur, kena batu hancur, tapi aneh tah kana leungeun si Aceng mah teu hancur. Alah, nah bisa kitu? Tah, ieu anu ngajadikeun pusing aneh gitu. Salila ieu si Aceng mah teu bisa kena jurus. Mang Musa ge apal meureunnya, Mang Jarot oge nya apal. Deres memang abdi ge apal, si Aceng mah teu bisa kana gelut. Ngan gitu meureun gelutna ge sabisa-bisa tanpa ngagunakeun jurus. Bener memang kitu eta teh bah. Nah bisa kitunya. Ieu anu memang kudu dipikiran.
can kaharti itu can kaharti ku pikir can kahontal ku akal. Aneh pisan pokoknya mah. Bah pena Mang Musa jeung Mang Jarot harita caricing kahulang we sejongjunan mah mikiran kejadian anu kaalaman ku si Aceng tebogaan jurus tebogaan ilmu silat tapi si Aceng teh tetela geuningan mampu ngapenung panerajang lawana sok sanajan pingsan heula jeung leungeuna teu kunanaon. Keur kitu datang harita teh Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun datang ka dinya. Rung we harita genepan teh ngobrol ngalir ngidul. Lantaran ngobrol orang geus rada lila aya kana satengah jamna bring harita ngabring di tenan lembur-lembur atawa imah-imah di lembur taleus. Tetela nepikeun ka wanci subuh aman eueuh kajadian naon-naon. Nah sabada kitu mah kulantaran geus asup waktu subuh harita baralik we ka imahna masing-masing terus harita daratang di ka tajuk sejang ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Terilah harita padonan poe teh keluar tina tempatna ngabarasat menikeun ka moncorong. Si Aceng harita ngulisi kudang saterus tamah manehanana ka pancuran. Wudu terus manehanana ngalaksanakeun salat sok sanajan manehanana kaberangan salat mah dilakonan. Bah penajeng Bimarni geus aya di dapur malahan masih durut jeung mubuy sampe si Aceng harita nyamperkeun. Sedangkan si Aron mah harita masih keneh aya di kamar can kaluar-kaluar. Sabadana nu tiluan teh harita siduru jeung Bimarni mah nyadiakeun kadaharan. Si Aceng jeung bapana harita gek diuk di tengah imah. Rung we harita ngobrol. Sedangkan panon poe harita geus ngaluhuran, manuk-manuk rarecet harita patembalan jeung pada baturna. Kira-kira mah dina waktu harita pukul 7 menikeun kepengras alam dina waktu harita. Ya kulantaran sangu deungeunana geus asak si Aceng teh harita nyamperkeun kana kamar anu dicicingan ku si Aron. Yi, ya urang tuang heula Yi. Parantos majeuna ieu urang tuang heula. Yi, hayuk Yi, kada Yi. Di jero kamar harita eueuh anu nemalan. Si Aceng ngan bisa renghap harita. Teu bisa wanieun atawa teu wani mukakeun panto. Sok bisi si Aron teh keur disalin atawa keur make pakaian wanoja. Da memang manehanana mah geus apal yen si Aron teh wanoja. Sanggeus kitu mah da kulantaran eueuh jawaban leos si Aceng teh harita ngaleos. Saterusna mah harita gabung jeung indung bapana. Kumaha Jeng cenah? Jeung Aron teh duganya tabah duga gamanangan anu jelas mana tak jawaban. Pantona mah masih kena dikunci. Sepertina gitu dikunci da diketerokan teh rada ageuh gitu. Kageun baik cenah istirahat heula we sok lah. Urang dahar we teh heula. Abah ya deka kebon. Can ka kebon dia geus lila abah teh dek nempo kebon euy, Ceng. Jugan we atuh. Abah teh bisa mawa jagung atawa bawa anu lainnya bebetian gitunya bisi mana nek milu mah ayu nya kemang kewe bah apa nenek latihan ilmu silat nyata ite geus da kuat ya hayang bisa kana ilmu silat Aceng teh oy mani teh dek latihan ilmu silat sok we nyasing jongjot lah latihan ilmu silatnya abah mah deka kebon jeung si Ambu deka kebon geus teh mah jeung Aron nek dahar mata ieu we. Ieu tong dikamana-manakeun cicingkeun we di dieu kurungan we tah ku ieu kurungna. Siap bah, siap. Sabada kitu mah purung we harita dahar bala kecerakan. Sabadana rengse dahar bah penajing Bimarni harita ngabuceng saterusna mah mawa cai ini teh ninggalkeun si Aceng.
Si Aceng harita ngadegetan di kana panto kamar anu dicicingan ku si Aron diketerokan deui seperti tadi deui bae tetela jawaban. Si Aceng jadi curiga ari kitu carana mah sok bisi si Aron teh kumaha onam. Panto teh harita didorong tetela memang pageuh da masih keneh dikunci. Ye buka pantona ye kunaon ari aya teh cegah urang latihan ilmu silat heula ye sarapan heula terusna urang latihan ilmu silat teh ye cegah ye si Aceng gogorowokan harita tetela masih keneh jawaban. Penasaran harita si Aceng teh nogel heula kana bilik imahna tetela di jero kamar teh sasaha lantaran jelas sasaha langsung didorong. Eta panto teh harita langsung muka, kuncina harita langsung rujad. Kuncina masih keneh kunci biasa gitu nyalain kunci zaman ayeuna. Barangsup ka jero tetela sasaha. Kasur mah rapih dan geus dinaon dirapihkeun ku si Aron. Ngan janela semu melenge. Si Aceng curiga yen si Aron teh geus ninggalkeun eta kamar dina waktu subuh atawa memeh subuh. Kabuktian we dalamun misalkan setengah genep atau jam 5 setengah genep jam genep mah pasti bakal kadenge kumanehanana atau ku kulawargana. Ieu mah bet sorak-sorak acan. Si Aceng rada hanjilu lantaran aya latihan ilmu silat teh geuninganan bet gagal. Jeung di naon sababna si Aron teh bet tinggalkeun imahna tanpa bebeja heula kali dina jeung ka kulawargana. Dari ningali kana tingkah laku diduga peryoga dan nama si Aron teh termasuk jalma anu bager jeung budi pekertina oge alus luhur sopan tapi naha bet ninggalkeun manehanana jeung keluargana tanpa permisi heula tanpa izin heula. Leng si Aceng ngahuleng teu bisa ngaduga-duga naon anu jadi alasana ngan anu jelas si Aceng kuciwa hate hayang bisa latihan silat tapi tetela geuninganan anu dek ngajarkeun silatna di kamarna. Aduh naon cenah si Aron teh tinggalkeun ieu tempat keseleun gitu ke aing atawa kumaha ieu teh aneh sebenarnya mah. Aing kudu neangan si Aron atawa neangan eta wanoja ka mana kudu neanganana. Aduh bingung ya. Si Aceng harita keluar di jero kamar saterusna manggek harita diuk dina kursi ditepas. Leng manehanana mikir kudu ka mana neangan si Aron. Ras harita si Aceng teh inget dina poe kamari pernah si Aron teh mandi di wahangan buah-buah manehanana teh mandi di wahangan daeraheun mandi di dinya mah di pancuran deket imah si Aceng mah. Kulantaran firasat si Aceng rada kuat jeung panasaran deh bisi teh mah bener si Aron teh aya di wahangan. Buru-buru si Aceng harita keluar ti imahna. Burung we si Aceng harita lompat ngajugjug ka sisi wahangan palagi nguseup manehanana jeung babaturanana. Lompatna harita teh paretot anu nanya oge teu dijawab lantaran si Aceng terusuh. Bang, celeng. Si Aceng pinter pisan dina lompatna kawan tugas biasa lompat dina galengan luluncatan teh bisa pisan. Urang kocapkeun si Aceng teh geus tepi we harita kadeketeun sisi wahangan. Malahan mah si Aceng eureunana oge di tempat palagi manehanana we nguseup di dinya. Terus luak liek tetela sasaha di dinya teh. Malahan mah dina waktu kamari eta wanoja teh atawa si Aron teh mandi palebah dinya teh leng deui bae si Aceng teh ngahuleng ngaraga meneng. Saterusna mah si Aceng ngadeukeutan harita kana batu anu didinya teh memang aya batu anu gede. Palagi manehanana jeung baturna lamun nguseup teh sok di dinya. Terus si Aceng teh diuk ngahuleng bari jeung nangkep tuur. Anu mah neuteup kana palabah urut mandina si Aron dina waktu kamari. Terus harita diteuteub bari jeung ngalamun.
Dina keayaan keur kitu harita. Eleuh. Waktosna parantos saeb kumdanguhur jeung katun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.